Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mang. Sampes. Nepangkeun nami abdi Kurota Ayuni ti IKIP Siliwangi jurusan PGSD. Di dieu abdi sareng Mang Dadan pelaku seni di komunitas Saung Kareung Soreang. Bade tataros ngeunaan budaya Sunda khususna karinding. Nah, Mang Dadan upami sajarah karinding di Jawa Barat teh sapertos kumaha Mang? Nuhun sampurasun. Janten numutkeun sejarah atau histori di karinding teh atos aya dina naskah-naskah kuno salah sawiosna sejarah lampaunya. Salah sawiosna sejarah dina naskah pendakian Hajiana. Sareng disebatkeun oge dina siksa kandang karesian. Mun upami dina naskah siksa kandang karesian mah memang teu disebut langsung karindingnya. Upami urang ninggal dina sejarah pendakian Hajiana langsung disebatkeun karindingna janten dina naskah dina salah sawios bed nyata karinding di pagosanding aya kecap eta. Jadi pagosanding teh palang dada. Jadi karinding nogel dina palang dada eta dina naskah pendakian Hajiana anu mana naskah eta teh nyaritakeun ngeunaan hiji jalmi anu ditundung ti nirwana diturunkan ke alam dunia karena manehna geus ngalanggar hiji perkom. Kita sekilas tentang naskah pendakian Hajiana. Terus dina siksa kandang karesian oge disebut mung disebut kena itu secara langsung, tapi menyebutkan dina siksa kandang karesian nyata ngeunaan ganggaman atau cecepengan. Nyata Brahmana cecepenganana pesok pengot upami ayeuna mah bentuknya juga pesorawut. Jadi pesok pengot teh ganggaman para Brahmana. Sedangkan karinding awal dijieuna nyata dirautna ku pesok pengot. Jadi ngandung hati karinding teh baheula mah ganggaman para Brahmana atanapi para resi, para biara gitu kan. Masalah jena eta numutkeun histori lampau. Terus kabeh dienakeun sejarah karinding. Luyu sareng sejarah karinding priangan anu mangkos dirilis ku Timung janten buku. Jadinya disebatkeun bahwa sejarah karinding teh memang karindang pisan panjang. Tina namina wae karinding kak itu tua atanapi lanceuk gitu nya. Kak teh lanceuk kolot gitu, rinding sora. Jadi panggeulana benda anu bisa ngaluarkeun sorana eta karinding. Nah, jadi ieu bisa disebut sumber bunyi anu paling awal karinding teh. Nah, salajengna kan materialna oge karinding didamelna tina kawung, palapah kawung, terus kadieu di namun asli terus berkembang bisa oge di damelna materialna tina awi. Jadi salah sawios karinding nyaeta benda anu memang paling deditu atau paling kolot untuk make unsur nu sanes. Jadi mun awi teh awi gitu. Teu aya unsur logam, teu aya unsur kulit, teu aya unsur senar. Bahanna memang pasti original. Naon nu aya. Nah, itu sejarah karinding. Terus kadienakeun kami melewati fase-fase waktu rugikeun ka karinding bageulana mangrugikeun malapot kaulinan di lamun mah setiap jam teh ngagaduhan keur kaulinan. Aya oge anu dipake mikat lawan jenis karinding. Terus secara histori majeng karena zaman kolonial tah. Wiwit kolonial karinding mulai leungit
bagi memang aya geopolitik, terus aya hal-hal anu memang disinyalir dina karinding nyimpen rupa-rupa filosofi anu keur ngadorong hiji girok perlawanan. Salajengna bukti ka dieu karinding di fase modern oge aya, utamina di Jawa Barat, utamina di Bandung. Dina fase tahun 2000-an karinding kan mulai dilihat dikenal ke masyarakat komodeku nonoman Sunda. Nah awalnya nama karinding teh memang asing di para nonoman. Nganalika diangkat deui ku komunitas musik underground di Bandung, tapi dinya mulai keangkat deui utamanya di kalangan nonoman. Para nonoman mulai ngangkat di karinding jeung dasarna reus gitunya. Jadi dina awal-awal tahun 2000-an atau nabi pertengahan nonoman Sunda utamina di Bandung mulai reus mainkeun karinding nganggo acuk-acuk khas Sunda, nganggo ikat, mulai henteu gengsi deui. Nah memang ieu henteu lepas tina peran komunitas underground atau napi komunitas ujung gerung anu mana pada saat eta di tahun antawis 2008 kan kantos saya kajian tenan anu tragedi konser musik anu ricuh di bawah telepat tragedi AACC nya. Eta teh kan seueur korban jiwanya lagi ricuh kagalai, tapi dinya kan mulai masyarakat teh antipati karena musik keras karena musik underground teh. Reng-rengan komunitas ujung berung sareng underground satekah polah kumaha carana ngawihkeun kepercayaan masyarakat. Nah aya alat karinding ku anjeunna dijieun alat kanggo ngawihkeun deui kepercayaan masyarakat gitu. Karena ieu mah kan kental sareng budaya kearifan lokalna, sareng aya ajaran-ajaran anu memang arif luhur gitu. Karakter janten Robi, balasnya janten sopan kasaluhureun kumaha pas silitaros ge aya salam anu disampaikan. Nah, mulai aya kepercayaan deui dulikeun ka eta teh dimotoriku hanya sasarangan komunitas musik keras jeung ngagabung janten hiji grup band anu disebutna karinding teh nomong pada gaduh masa. Eta masa pada nonoman sadayana istilahna nama miring naon rupa anu diangkat ku grup band eta teh grup karinding teh. Dibikin kain alhamdulillah. Gitu kan nama sekelumit sejarah di khususnya di kota Bandung. Jadi kumaha kaangkatna karinding di kalangan nonoman. Gara-gara nama yang tina hobi musik gitu. Alasan diangkat ku reng-rengan anu memang awalnya pada gaduh masa gitu. Sehingga babari kasebar. Upami karinding gaduh filosofi kantos nya membagikan dia mah istilah nama alat tadi teh secara histori memang panjang gitu nya dugikeun ka di angkat dituangkeun dina naskah kuno, terus dina perjalanan bangsa urang oge ngeunaan kolonial sama ieu teh disumputkeun lah terus ka dieun askeun ngageningan ternyata karinding teh ngandung filosofi anu memang kalintang pisan lebat gitu nya. Euyeuh filosofi karinding teh. Soalna tadi teh karinding terlepas dina tatanan kondisi daerah urang anu memang agraris, terlepas dina hal-hal anu sapalaku pertanian. Terus memang orang Sunda mah teu bisa sareng alamna nya hirupna teh kalintang pisan berkaitan jeung alam teh jalmi orang Sunda mah. Ieu ge sami filosofi ngeunaan alam aya dina karinding, dina pertanian aya. Nah upami dina pertanian mah ieu teh saurna sora anu dikaluarkeun ku karinding teh
aya semacam frekuensi anu sami sareng alam. Salah sawiosna biasa dianggap komunikasi sareng hama. Aya anu nyebatkeun ieu teh alat paradi ngusir hama. Padahal secara filosofi sanes, tapi suara anu dikaluarkeun karinding frekuensina sami sareng hama eta, sehingga menggamah biasa komunikasi dan numutkeun ke sepuh kapungkur urang teu gaduhak ngusir hama. Nah bahkan urang aya di dunia teh mungkin hama lebih teulah aya teu aya hak. Dan paling komunikasi mendamah komunikasi ieu mun tatanen ieu nya dina pertanian. Ieu aya nama bagian kula nu panen, engke bagian maneh mah heula sok nyingkah heula. Makana kapungkur mah lamun panen tara disaepkeun sadayana, sok disesakeun. Nya mun ayeuna lamun panen pare itu sadayana diarif, kadang-kadang sok disesakeun di juru. Eta teh salah komunikasi ngagihan keur hama. Jadi memang erat silih hormat kana teh boh alam boh manusia. Nah, kanggo dina ilahan pangreksaan alam sabudureun, ya memang orang Sunda mah lepas hirupna jeung alam. Hal anu paling penting manehna ngajaga alam. Tah dina karinding ngandung filosofi. Ieu kan karinding. Karinding teh kan bentukna kieu, aya 3 bagian. Nah, iya filosofi sareng histori. Tadi histori atos, tapi filosofi karinding bentuk oge ngandung arti. Ngandung arti. Nah, kan bentuk karinding seberas kieu. Tuh, nya. Aya 3 bagian ya kan? Oh, 3 bagian. Nah, ieu teh bagian nami masing-masing karinding namina teh. Aya penyekel. Nya, penyekel. Karena kieu sama tigali dan kita. Sekarang upami kidal, kieu. Kidal kieu. Kidal mah. Kieu. Kidal. Namun ieu kadal. Pan emang dah kadal. Ai kidal mah berarti engke maenkeunna kieu. Normal kieu. Dicekelna kuno kenca, ditapol kuno katuhu. Kidal makan kiri dari lahir, kadal makanan dari lahir. Iya panyekel. Jadi cekel. Nya, jadi anatomi teh filosofina ieu panyekel, ieu cecet, kucing atau napi senar. Ieu panenggeu. Gitu. Jadi ya bagian anak, jadi ya mas senar anu ngaluarkeun suara, ya panyekel, ya panyekel, ieu teh bagian tinu senar tuh kan, senar ya. Oh itu bulan ya? Belah tuh, dapan bekas hukum suara kan, suara dikeluarkan ku getaran, karena hayo pakai jeung video suara, karena ia bergetar, karena itu senar. Jadi ya aya panyekel, aya cecetutnya tanah senar, ya aya panenggel. Nah nenggel lagi itu sagawaya. Jadi aya aturanana, karena kan dia mah paling ipis. Jadi lamun sagawaya gampang potong tak itu. Makanya ini bagian. Terus ayeuna dikaitkeun jeung alam. Jadi ternyata si karinding teh kolot sepuh kapungkur nenden filosofi anu memang bisa disebut naskah ya teh. Naskah atau nabi catatan, tapi catatan anu tersirat nyumput pome dibuar jauh pisan. Ayeuna tadi bagian. Terus ayeuna pome posisina dicikeun, ieu bisa tadi anatomi karindingnya banyak ke cicet ucing panenggeu. Ayeuna kami dibalikeun, ia bisa jadi anatomi gunung. Gunung. Kan di orang mah di lingkup gunung. Tas sepuh kapungkur ngagambarkeun gunung anatomi anu paling leutikna dina karinding. Upami dibalikeun kieu, ieu pandengar jadi panyekel jadi di luhur. Jadi anatomi gunung. Gunung kabagi 3 bagian. Aya gunung larangan atau nabi titipan. Aya
iya tah pangluhurna iya leuweung larangan atau leuweung titipan. Nu kadua leuweung tutupan. Iya leuweung baladahan. Upami dina istilah modern mah ieu kawasan eksklusif konservasi matanapi cagar alam ieu tah penyangga. Nah ieu hutan produktif matanapi hutan produksi. Nah jadi sepuka pungkur mah ieu batasan ieu leuweung larangan sama sekali eksklusif. Ieu mah teu meunang diganggu gugat. Jadi sifatnya suci. Teu meunang urang ke puncak gunung. Nah tuluy di dieu batasanana aya leuweung tutupan anu mana eta teh batas antara leuweung baladahan atau ieu keur jelema ukur ngebon, ukur nyeun lembur, ukur segala rupa aktivitas manusia. Nah ieu pembatasna, ieu teh batas antara manusia jeung sato di dieu. Jadi henteu aya batasan, itu bisa urang sagawaya. Nah, ieu komo puncak gunung mah nu paling disakralkeun ku sepuka pungkurnya. Emang ayeuna ge kuduna kitu. Upami ieu teu terjaga kaseimbanganna bakal aya nu teu seimbang rusak. Buktina ayeuna jelema enggeus ngebon di puncak gunung, efekna naon? Banjir, longsor. Karena naon aturan geus teu dicekel. Aya histori karinding. Ayeuna dina laku filosofina aya oge. Saya karinding. Kan ieu tadi panyekel kudu damal bisa urang paenkeun. Lamun ayeuna panyekelna teu dicekel kuat. Sebenarnya nyekelna teh kieu mangga sada. Ya da tuh kendaraan sareng kieu. Tuh, upami dicekel tarik mah. Nah, upami dicekel na kieu. Hese, taya teh ngandung hati keyakinan. Jadi puncak gunung sarua jeung keyakinan, lakuna ditutup. Keyakinan mah teu bisa diumbar-umbar ka batur, teu bisa dipamerkeun. Lamun keyakinan dipamerkeun diumbar-umbar, maksa aya dua kemungkinan. Teu bodoh sombong. Nah, upami ieu dina wilahan tutupan anu ngasada. Nah, tadi mah kan keyakinan, ieu mah ngeunaan ilmu. Filosofina teh. Jadi tingkatan anu kadua sahanapun keyakinan ilmu. Makanya ilmu mah ngasada. Ilmu itu harus disampaikan. Kudu ditepikeun ilmu mah. Teu meunang disebutkeun ilmu karena jadi sumber bunyi. Ya, terusna ilmu, keyakinan ilmu. Tuh. Karena ilmu mah sifatnya kudu didugikeun. Urang kudu ngomong gitu ngabejaan batur teh. Ketika ngabejaan batur berarti eta ilmu. Nah, tapi ilmu bakal nepi ketika disada. Ketika nepikeun atau orang ngomong mere ngajar ka budak ka murid kan orang mere materi kan itu jempling kan ilmu. Tapi ilmu bakal nepi ketika aya gawe. Nah, antes teh. Nah, jadi bakalan bisa ada lamun geus ditakol, berarti ieu ngeunaan laku. Ieu keyakinan, ieu ilmu, ieu laku. Urang moal bisa mere ilmu lamun urang can bisa ngalakukeun. Jadi ulah nepikeun teh ciga lilin nyaangan ka batur tapi sorangan beak gitu kan. Ngabejaan ka batur ai sorangan teu ngalakukeun. Oh, kan teh teu nepi ilmuna teh. Nah, ieu filosofi karinding. Keyakinan, makanya tutup keyakinan sing yakin. Tepikeun ilmu. Kalayan sabar. Nah, lamun geus nepi ilmu, hek ngagugu, sing sadar eta lain ti urang. Makana tabeuh cekel sing yakin, tabeuh kalayan sabar, kalamun geus nyora sing sadar eta lain sora urang. Eta filosofi karinding. Ya, jadi lamun ketika orang ngabejaan batur, bari ku urang geus dilakukeun, ketika batur ngagugu entong diaku ku urang. Eta mah gusti we anu ieu. Ah gitu. Anu mulak-malikeun hate juga mah. Tapi emang kilo gitu. Seueur eta filosofi nusanena makana jika disebut naskah anu tersirat dina karinding.
can ieu lekuk ieuna tah ieu lekuk ieuna ngeunaan tata ruang bisa dua jeung wahangan makana wahang walungan mah di huluna alit kana kamuara baki ageung eta ngeunaan aturanana kumaha seueur filosofi karinding. Teras Mang Dadan upami karinding teh gaduh fungsi karinding teh kangge naon gitu. Namun kan tadi teh jadi bisa fungsi kanggo ajaran atau napi edukasi. Contohnya hanya salah sawias anu dilaksanakeun ku saungkareun kan Mang Dadan babagi ilmu gitu sareng rekan-rekan bodina filosofi, bodina histori, ngeunaan tadi tata laku hirup, di prinsip-prinsip tadi teh yakin sabar sadar. Jadi orang kudu nyekel keyakinan kalayan pageuh bari teu kudu diumbar ka batur, teu kudu mun teu sarua jeung aing sia mah. Kitu gitu kan aya seueur. Teh kasih jaga ngeunaan keyakinan mah. Teu bae we maneh yakin gitu, yakin urang pada bacekel keyakinan eta anu kuat yang pada jalankeun gitu kan laksanakeun. Nah tadi jadi aya fungsi edukasina dibikeun ngeunaan laku gitu kan. Maneh lamun eureuk ngabejaan batur samemeh ngabejaan batur sorangan heula gitu kan. Nah tadi teh jadi gawe heula gitu kan kakara bisa nyada eta ilmu tadi laku. Jadi aya fungsi edukasi dan napi pengajaran. Aya oge fungsi rekreasi jadi hiburan upami ayeuna kan kapungkur mah geus rupi-rupi nurutkeun histori aya fungsi keur tadi teh keur tatanen aya fungsi ritual kan ayeuna mah kegiatan Mang Dadan di saungkareun fungsi edukasi jeung rekreasi aya oge fungsi ekonomi keur Mang Dadan pribadi. Nah jadi anu priyogi Mang Dadan ge nyayogian. Jadi Mang Dadan ngadamel nyalira boh karinding, boh celempung, boh ieu tapi seueur gitu nu priyogi. Nah itu fungsi ekonomi. Nah kan orangnya kudu logis, kita kudu emam kan gitu. Nya kudu berjalan perjuangan teh apan lamun teh mah logika teh aya logistik mah kan wah gitu. Seueur fungsina nya manfaatna. Gitu. Upami hubungan karinding sareng masyarakat teh kumaha mah? Upami erat pisan, kamu kapungkur mah kan ya bisa dijantenkeun cocokan atau napi keur alat salah sawias alat tatanen. Jadi kan kapungkur secara histori tadi secara geografis masyarakat urang masyarakat agraris. Nah, juga aya keyakinan di mana karinding ditabuh teh eta teh frekuensi alam teh muka gitu seperti ayeuna keur mapag pare asap aya pirigan anu memang pas dina waktu pare asap biasanya kan pare asap mah butuh musim halodo. Nah itu teh aya tabuhanana disebutna teh pirigan tongeret. Nah upami ayeuna bade melak, kan melak butuh cai. Aya piriganana keur musim hujan disebutna babangkongan. Nah terus aya ayeuna pas keur panen aya hiburan, narereogan ngagogondangan. Nah janten erat hubungan teh. Nah upami eta kapungkur keur di mentamah dikaitkeun jeung tatanen. Harapan ayeuna ge biasa karinding biasa dikolaborasi dina urusan hiburan kadang-kadang kamari kan karinding mah sifatna mirip gitu kan ya. Ieu biasa dikolaborasi sareng musik modern. Biasa lebetkan jenis musik nusantara. Menten hubunganna seueur biasa di mentema kabulak-kabale karinding. Terus kanggo alat Mang Dadan oge sosialisasi ngeunaan naon anu diprogramkeun ku saung gitu kan. Lagi kan Mang Dadan kadang-kadang nganggo karinding.
pabeula karinding janten nu sanes kan namanya ngadangu gitu kan. Antusias gitu. Oh, janten ala nah sorana gitu. Nah, sorana sae gitu kan. Otomatis kan jadi penasaran. Janten we janten cukang atau nabi jalan kanggo interaksi sareng nu sanesna gitu. Terus nih, nah fungsi lagi seueur gitu. Gitu. Nah, upami cara main teh Mang Dadan. Nah, memang Apakah karinding jadi kawasan kan aya trikna. Kawasan kan Mang Dadan ge kapengker sababaraha waktu kapengker ngagelar kelas karinding. Nah, didinya di ieu metodologinya memang diterapkan kanggo ngajarkan cara mainkan karinding. Janten aya terus diatur terus disepakati gitu cara ngajarkan anak teh aya kurikulumna aya kelas karinding di saung karinding. Nah, janten anu bab mula atau napi pertama kurang kedah biasa cara nyekol nya nyekel kan terus nyekel nakol. Nah, janten upami teu acan ngageter ge mah terus gitu kan. Nah, terus nakol terus ngageter karek nyora oge engke aya deui nada dasar gitu kan. Jadi memang aya cara-carana kanggo karinding anu untama anu buhun gitu kan. Nah, terus kan Mang Dadan bari terus kegiatan teh terus ngaeksplornya ya kumaha carana ya sangkan anu ya kadang-kadang kan murang kali teh anu aya anu kesoan gitu kan lami gitu kan kumaha carana Mang Dadan demutan gitu kan. Jadi kan Mang Dadan inovasi ngadamel anu karinding istilah nama baru dapat nyebutna karinding metik. Karinding anu memang gampang dipaenkeun na. Oh, janten aya karinding anu gampang. Metik ge mogan aya kupling gitu kan. Ya mogan kudu diajar nakol heula. Terus nakol nyoraan. Nakol teh kudu pas gitu kayaknya. Nah, Mang Dadan ekspor ngadamel karinding memang bahasep anu polopori karinding toelnya mung suantena memang pondok aku mah ye supados karinding di toel tapi suantena panjang terus karimbun. Nah, memang udah pasti jantannya jadi ya mah cekap di toel cekal toel tuh ditakol kieu toel suanten lagi nya. Oh nya jantan inovasi teras supados kumaha para nonoman teh itu gampang bosan gitu. Sebab lagi di Sangkareung sareng reng-rengan memang upaya kanggo teras sosialisasi jeung nyebarkeun namina karinding. Jaga budaya Sunda. Pados teu pareung gitu. Nya teu musnah teu lebar. Kan seueur namanya anak muda nu terang budaya Sunda. Nah, gitu. Salah sawias program Saung Kareung nyatra sosialisasi sareng inovasi kumaha carana si murang kali teh teu bosen gitu jeung teras tertarik paminten urang tabeuk anu memang rada lami gitu nya nyakeun saya cara ieu maenkeunna. Nada-nadana aya mau nada dasar aya tadi pirigana aya tongeret aya pirigan tongeret teh nyarupaan suara tongeret serangga apa intinya terus aya tutung bulan aya rereugan aya babangkongan aya bogondangan seueur kayak kami oyong langkung pawas dan kayak pas karinding di Saung Kareung gitu.
Hatur nuhun ka Mang Dadan waktu sareng tempatna mugia komunitas saung kareueung soreang kami majeng sate acan ditutup hayu orang kupingkeun suara karinding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang.